تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين Al-ayah sadaqallahul azim wal ma'ana wallahu a'lam bil muradi. Dina malaman minggu anu ayeuna juang coba-coba muningakeun perkawis jeroan neraka. Kamari diuningakeun perkawis kisah-kisah jalma-jalma anu geus berhasil menangkeun rasa kaancam ku siksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah da manusia Al-Quran ngagambarkeun kaayaan manusia kalayan sababaraha rupa gambaran. Manusia mah disebutna teh sombong teh manusia mah disebutna teh poho kana diri teh manusia mah disebutna teh pohoan teh manusia mah disebutna teh tukang uzuh teh ria teh manusia mah disebutna teh sok bangga-banggakeun kana amal-amalan dirina sorangan teh. Manusia mah disebutna teh makhluk-makhluk anu dolim jeung makhluk-makhluk anu bodoh. Wa kana al-insan zaluman jahula. Bukti ari manusia mah nyaeta makhluk anu zalim jeung makhluk anu bodoh. Numatak lamun urang teu apal kana kaayaan sifatan goreng manusia seperti kitu tina ladang kedae ngaji kana isina Al-Qur'an kadituna teh geus teu bakal nateh poho mopohokeun adigu kumuluhu ujub ngapang-ngapang diri eta teh bahaya. Lamun diri geus cicing dina sifatan goreng manusia poho-pohokeun
sementara diri diberi kewajiban ku Allah, diberi panterangan hirup ku Allah, kadidina tegas bakal jadi manusia hirup sakahayangna bahaya. Jika awewe anu anyar ngalahireun jeung salakina deui sarua, umpama ningali kaayaan pamajikan nu keur nganu geuning mimiti umur 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan nepi ka 8 bulan keur ngandungna teh hungkul atuh beh dieuna keur nyirapna hungkul yeuh eta lamun inget kaayaan keur nyirapna jiga kumaha jang pikarunya komo budak geus genep geuning ayeuna teh nyirap muka 7 geus watir ngahlas ikan hate nya datang kaduhungna teh asana teh bulan kamari ditumpakan nepi ka ayeuna nyirap kaduhungna teh sabenerna mah ieu kada kaduhung eta tahu nya saking dukarunya nincakan umur 2 bulan dengan 3 bulan 4 bulan keur memujeuh resep keur memujeuhna getih jadi daging getih kimpal jadi daging jadi mudhu yo eta teh dahar kapan teuna cicing kapan teuna saraba naon kieu posalah aya putahan gitu. Wah, pecek salakina teh ada karunya teuing kaduhung bulan ka 5 bulan terpukang ditumpah. Kaduhung deui wae. Komo ninca kana umur 7 bulan 8 bulan rek 8 bulan keur beujeuh-beujeuh badan. Harah eta teh jadi pikiran karunya diungkeun kacau nangkara hese da beurang disangkireun rek langkuban geus tubuh jiga kancing urdi bati sana teh nya ngigir guliblak mata paling ka katuhu paling ka keca eta ge tina keca ka katuhu teh ngigirna teh kudu balik heula kudu hudang heula ngigir ka katuhu heure ka keca kudu hudang heula da hese karunya pas incak kana umur 8 bulan akhir orok rek dijil bebeul musiwa hayu teh musiwa teureun teh geuning rek budak awewe rek budak lalaki nu bakal kabijileun nu paling tingkah sebeleuna budak awewe diempat-empat sakedeung musiwa sakedeung musiwa eueuh lila nya matak ge cenah ari ngaran-ngaran majuru mah setengah tina sakarat beuki berarti beuki lila beuki nipu lahir we rasa kuat sama kuliah awewe lamun lalaki ngebarasaan kuring geus nyobaan kabeh mimiti awewe nepi ka lalaki nya lalaki mah ngadurudug eta jangan ngadurudug teh dicekek rapat-rapat geuningan dikelek-kelek beteureun-eureun urang napas megancang teuing ribu musiwa nage ngadurudug eta kapan cekak dulu Gusti teh
sing sadar kamu apa deui aku baca dunia aku belum gitu pas nanya begitu ngas barang itu ruka ini gitu goblok nah geuning kana kadua eta poho barangnya ruka dua ada kitu deui terus deui terakhir jadi sekian tahun kehanap teki pohon biji deui kitu deui nepi ka 4 nu kamari eta teh ladangku lepas di dia pohon lepas di pohon teh kewajiban sabareng mah aus-aus teh apa lamun oge pohon kana lantana pohon kana TikTok pohon kana Facebook damai dan sentosa dunia eta pada karakter manusia bisa diurut nu mana ngaran jelema nya kitu teh dibere targib buat tarhib naon targib buat tarhib targib buat tarhib teh sepang dibita jeung pajing sieuna eta mah kudu aya we jang jelema lamun jelema teu meunang tarhib buat tarhib bahaya kadituna teh geus bakal balik kana sifatan asli jelema hiji pohon dua gumede katilu kikir kaopat ujub kalima sombong kagenep dolim kapujuh bodoh gitunya nu mata di sekolah di ranking teh jak maretok mata rapot aya nu beureum teh aya ranking ka hiji teh aya mem teh sabangsa anu jadi zaman ayeuna barudak nu sakola zaman bareto bina berkas keyakinanana kuat prinsipna naon sababna dididik naon ge bedanya bener-bener nepi ka nu ngaran bareto mah aya bahasa istilah nom sagala di sakola ayeuna mah geus teu diwabuhan urang nom di sakola teh jangan nom teh aing jiga hayang ngenauk teh nyeleum aya bahasa teu naik bareto aya bahasa teu naik ayeuna mah mudah-mudahan mah diayakeun deui eta teh beda aya dorongan aya semangat manusia di bedaan lapun teu dibere targib buat tarhib bakal balik kana naon tah kana karakter kamanusiaan sifat-sifat kamanusiaan mana tadi sing inget tanda tadi nu matakan urang mah daek mun aya nu mere tarhib wayahna tampak mun aya nu mere tarhib wayahna tampak lamun teu meunang tarhib buat tarhib wayahna neangan ka mana bae sing nepi ka beunang eta tarhib buat tarhibna naon eta teh nu tadi teh para bibita jeung pajing sieuna karti itu gitu kunaon jelema gelo nu gelo kunaon teu dibaju ge damang teu disalahna ge damang naon sababna eueur tarhib buat tarhib teu kapitangan di baju maka kajeng ge euy aing teu di baju ge ceuk saha teh kawin tadi salah nak karep teuing eta nak kumaha kabel patut teuing jika nya kuat
bajuan kalah kabur buka pondok panjang tiba di syukuran kalah nganak nah sababna tepayun orang pagi buat pagi kacuru pehetri tak bisa lamun ditilik-tilik hampir-hampiran eueuh jelema ikhlas kumaha atuh disebut ikhlas teh nya eta sebagian amal-amalan lain karena nanaon tapi karena Allah tuluy lamun karena Allah ikhlas ikhlas teh nya eta salianti karena Allah lah teu nanaon disebut nate Islam pasrah nyerahkan diri karena hukum-hukum di Allah, karena aturan-aturan di Allah, karena kodok qadar di Allah. Mata perlu ayeuna targhib wa tarhib. Mata Allah meparinkeun targhib wa tarhib lain saleutiknya. Nabi nerangkeun masalah targhib wa tarhib nalika Nabi Isra Mi'raj. Kala yang diaping ku malaikat Jibril alaihi salam urang kumaha salami Nabi di perjalanan ngalaksanakeun Isra Mi'raj eta teh kapan nu dipaparingkeun ditingalikeun ku Allah ka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta teh eusinana teh targhib wa tarhib pambibita sarang panjang silina ajar-ajar eneh Nabi di Masjidil Haram pada menuju ke Masjidil Aqsa ngahiliwir bau parfum anu teu pernah kangse Kangjeng Nabi teh bau parfum anu aneh sengit nah tapi Nabi sengit anu kacida kain sebetu Kangjeng Nabi liret naras ka Jibril ya Muhammad Nabi apa sengit naon Jibril iya teh Muhammad sengit parfum anu kaluar tina kuburan hamba Allah anu bareng menuju menengna bisa mempertahankeun kana keimananana saha eta Jibril masih sapula warga pasti paparinkeun pangbibita bahwa saja lu bisa mempertahankan hirupna keimananana katakwaan kaislamanana tah bakal cara masih toh sakula warga katurung jelema embung ngaji katurung jelema embung masantren ngaji bener-bener ngaji ilmu perdalam karena Quran hadis jeung sabangsana kumaha yang ngajar arek kumaha hirupna arek keunguan kita kual anjeun Anis Murli wali-wali daya syukur sia anjeun ka kapi jeung ka indung bapak anjeun keunguan syukuran kata jadi indung bapakna tomboro ka indung bapakna ka pangeranana eta daek dititah teu daekeun dicarek teu daekeun hirup sakahaya wajar pantes naon sababna hirupna teu boga targhib buat tarhib bahaya mematak santri-santri nuker ngaji jeung jami-jami mudae ngiringan ngaos nama pada offline pada online pada nyata pada gaib nu penting mah diri kagungan kana pangartos kagungan kana pangarti ladang tarhib sareng tarhib kagungan pangbibita jeung pangbebenyo hirup di alam dunia kagungan panyingsieungan hirup di alam dunia
Muhib, Pak Haji Ridwan, Pak Haji Abdul, Wah Haji Gopur, alhamdulillah masih kene aya. Mang Haji Ilyas, alhamdulillah. AA umroh Romroni, alhamdulillah umroh maneh. Lah mari sebut haji. Kene umroh we heula. Baiklah nya. Tak penting bisa. Kami budaya Nabi dari suamiran. Kasampa kapan tukang jeng Nabi Daya Jalma. Anu kerja jagoran silahkan kepatuan badan. Hebat Nabi Dani. Karena masa Jibril. Ya Muhammad. Hebat saha. Eta teh umat anjeun Muhammad. Anu kumaha. Bubarentona di alam dunia na umat anjeun berat nalika ngalaksanakeun kana salatna. Tah ayeuna babalesanana sajalma anu berat ngalaksanakeun kana salatna Maka wayahna siksaanana ladang beratna eta padahal salat hampang. Jaga siksaanana teh maranehanana bakal ngadagoran sirahna ku batu anu padat. Nepi ka sabacana eta teh tahib tarkib bapang bibita tarkib bani sirna. No cenah tarkib jeung tarhib. Mata kurang tetelakeun perkawis neraka ieu teh euy ngabahas neraka teh lain sia. Paling keturun. Ngabahas neraka teh paling keras. Naon sababna nu ngabahasna ge bisa jadi asupna teh kana neraka. Bisa jadi ku diomong teh di tempat anak. Berarti dakwah umum jeung pasti di dunia majang pasti bakal salah pecah. Satuntung sampai husnul khotimah mah eueuh jalma anu layak adigung, eueuh jalma anu layak hidup, eueuh jalma nu layak kumuluhur, eueuh jalma nu layak ngabanggakeun dirina samemeh paeh husnul khotimah. Urang geus puguh husnul khotimah kuat baca. Mata Syekh Rabiul Adawiyah kitu waktu sarina anjina dikantunkeun kuncan carokena kusumping para ulama anu jala luhur teh mah diantawisna Syekh Hasan Basri sumping bade ngaminang anu namina Syekh Rabiul Adawiyah sesah-sesah tanyakan di paparikeun ku Syekh Rabiul Adawiyah ka Syekh Hasan Basri sareng kanu sanesna kur 5 pertarosan saja mah nu biasa ngawalar kana 5 pertarosan eta saur Syekh Rabiul Adawiyah kumaha Abi siap ngabakti ka sahabae nu janten caroge abdi siap dipinang ditikah ku sahabae asalkan biasa ngawalar kana 5 pertarosan eta tekedah anak emas tekedah anak pakaian rasukan abdi mah tekedah pangadamalkeun bumi abdi mah tekedah dipaparinan sabulan 1 juta tekedah abdi mah moal kana lajada moal kana TikTok abdi mah moal kana shopping sakape moal nyuwunkeun refreshing jalan-jalan ka di bobo di hotel sareng sajabina moal sabae jalmi nu biasa ngawalar kana pertarosan abdi 5 pertarosan ieu mangga sanak abdi ikah ku salira hiji dupi abdi upami maut nah abdi bakal suul khotimah apa nabi bakal suul khotimah upami abdi maut nah bakal sae abdi apa nabi bakal amon bisa ngajawab bisa ngajawab mual aya jalma bisa ngajawab kulantaran eueuh jawabanana ta eta mendak jadi kudu
Kitu lieu. Sakumpul aya jawabanana baca ek naon dieu. Da tak lantaran eueuh jawabanana mata lieur kana hulu saha, mata lieur kana mastaka saha, mastaka Robiah Adawiyah. Hayang apa jawabanana? Kekeuh jawabanana. Hayang apa jawabanana? Pek tapi kudu maot heula. Urang can para puguh can urang husnul khotimah. Mau kata bakal ieu teh kudu pada seri melong katuhun teh dengan ja. Ngaku pai bidadari teh meh katuhun teh. Eta bidadari teh gitu. Itu urang otak sama buah can parang. Buah ngalieukeun teh katuhun. Postur kada seri. Cek malaikat itu lain ieu sia tempat sia makehan. Tamlieu keca gara-gara. Sabu tukang heula kuning. Sabu kata kalangan molotot. Buah eta urang bae tinggal kitu. Matak puyeng pernah ke urang puyeng mikiran sukul khotimah jeung husnul khotimah teu pernah naon sababna disarwakeun jeung reangan dunia. Dah rezeki mah beunang syukur nekarap sarwakeun jeung kitu sih kayak maneh murah ka balong ka sawah teu ka balong anjeun murah ka sawah siap nu menang geli menang henteu kajeun kitunya. Mulang ke kaimah mana cenah hujan menang urang teh teu meunang cenah mah. Maneh mah bari basa ini urang teh bari teu meunang teu meunang. Hampura. Budak eta kapanang bisa pakeun siga budak dunia. Tadi Kang Yayan tadi urang-urang panen poe kahiji tadi tancelkeun minggu kahiji dikoreng minggu koreng dikocek dikocek minggu kadua digemuk nepi ka bulan 3 bulan terakhir dipanen ari pas dipanen kabeh barang unggul kederepang panen. Oh berarti ayeuna darapa wani pariarap panen lirane eta para jarap goreng keur menjeuh-menjeuh aduh geus kabayang be mu asal ka kolong rek menang 2 ton ieu tiba menang 2 kolong bisa nyalingan kene teu bisa naon sababna memehna ge da geus diboga jimat geus boga bacaan heuh tah nu ngahasilkeun mah nu teu ngahasilkeun ge bisa sabar mungkin engke bisa keneh meunang ayeuna teu meunang engke bisa mungkin dunia melakare usaha kasab ikhtiar kitu tah teu meunang ayeuna esuk getok bisa meunang ka kitu lamun maut syukur khotimah nah isuk getok bisa jadi husnul khotimah laula kharbani la ajalin qarib fa saddaqna wa kun minas salihin. Ya Allah, betapa Gusti melahirkan kami sekedar Gusti hidup dan daya bisa keudeuh Gusti sakeudeuh aku kudu harta ketinggalan lagi sonato abdi tadi teh maot teh lohor jam 2 panjalan saja ke sholat heula Gusti sakeudeuh hidupkeun deui abdi Gusti sakoa moal
mata mudah dikir mah kasalamatan di alam gaib alam akhirat montong disarwakeun jeung budak kasalamatan dunia anu ayeuna teu beunang isuk getok bisa beunang akhirat teu bisa karti teu pastikeun ti ayeuna keneh puyeng-puyeng takana hulu jiga Syekh Rabi'ah Al-Adawi pada jeblat atuh Syekh Hasan Basri gen padahal anjeunna teh euy kasebutna gegeden ulama sufi ditaros di paparinan patarosan kitu mah kapan ngajeblat aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Jika bisa datang ngolong dina jiwa ngolong dina emutan emun nabi kana sahusul khotimah dan sul khotimah abdi mau gitu mata tadi buat ahir teh kudu daek teu daek oke. Allah di Al-Quran yang nyambungkeun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina kafaru ila jahannam وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ayat eta tadi diaoskeun cik dupi eta ayat pangbibitna ayat panyingsieuna ayat panyingsieuna komola dituluykeun qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal ayat tarhib paling sieuna masalahna urang rek sieun ku ayat paling sieuna kapanjang Quran teh sababaraha poin amar nahi wa'ad wa'id akhbar amsal wa'ad wa'id janji di Allah jeung ancaman di Allah wa'ad wa'id Al-Qur'an teh eusikna teh eta parentah larangan akhbar amsal ancaman janji sareng sajabina di antawisna nyaeta wa'ad wa'id atawa tarhib wa tarhib cik kira-kira urang mah hayeuh bisa kasingsieunan ku panyingsieunan ti Allah atawa eta jadi lamun ditanya cita-cita anjeun jadi naon cita-cita nu hayang jadi abdi pek ngan kudu make tuluina abdi hayang jadi abdi mangga abdi nu kumaha abdi ku jadi abdina abdi bisa selamat di akhirat hade
Anjeun cita-cita hayang jadi naon? Abdi Ya. hayang jadi dokter. Oh, mantap. Naon mata kaya jadi dokter? Susugana mah menjadi dokter abdi teh abdi bisa selamat di akhirat. Hade. Aja. Abdi mah hayang jadi kena angkot. Wis. Manyun. Hebat. Kenapa ini jadi kenek angkot? Sabab sugana menjadi kena angkot abdi bisa selamat di akhirat. Hebat. Nu goreng mah Anjeun jatuh cita-cita teu. kagungan Hayang jadi naon? abdi hayang jadi tentara. Naon mata kaya jadi tentara? Sugana menang jadi bulanan. Itu gering. Anjeun hayang jadi naon? Abdi mah hayang jadi dokter. Naon mata kaya jadi dokter? Kapan bos jadi dokter mah di yang dalapan pergi ke jam 3 di mana mangga di rumah sakit bangke disumur di kainin biasa praktek terus disonton ke biasa praktek kapan seueur pemasukan. Oh, hebat maneh jadi dunia hukum. Mata tina Quran aya jalma minta teh Rabbana atina fid dunya hasanah. Gusti paparinkeun abdi teh kahadean di dunia hukum Wa ma lahum bil akhirah, tapi teu meunang kaadian di akhirat aya kitu teh. Nu hayang jadi dokter, hayang loba duit, hayang di tentara, hayang loba duit, teu dikaitkeun ka hayang salamet di akhirat. wayah itu li kulna kumaha wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jeung marangeh jalma-jalma bakal menangkeun kasalamatan di akhirat dunia jeung akhirat mah nyaeta jalma-jalma anu nyuhunkeun ka Gusti na Gusti pangaran abdi sadayana atina paparinkeun ka abdi sadayana ya Allah di dunia hasanah anu sae wa fil akhirati sareng di akhirat hasanah anu sae wa qina ya Allah naon bae profesina abdi sing jadi pangraksa azab tina siksa neraka upami dia mah abdi jadi buruh ya Allah wios jadi buruh biasa jadi jalma nu salamet tina siksa neraka upami dia mah abdi jadi miskin wios miskin ge asal salamet tina neraka upami dia mah abdi jadi benar asal keur salamet tina sana neraka ya Allah upami dia mah cita-cita abdi kalakuan hayang jadi pilot milotan upo di luar angkasa wios Gusti asalkeun abdi di zaman salamet tina neraka kitu arti itu cenah ge jadi ibu rumah tangga RT ibu ratu sini datang salah gigi nampan eueuh salah kitu moana naon kepep mata kuing namun ceramah di mana-mana menang amal para di tamu para di kemana-mana kan bisa ngakoh kasaha kamu majikan namun begitu bahaya nawang pantau miskin jadi RT mana kesawios tapi jadi RT itu penting wakina azaban dunia kate akhirat kate untungna wakina azaban kunaon dibawa eta azabanar kunaon dibawa eta azabanar siksa neraka kunaon dibawa gitunya kudu apa di dunia hade tapi tekina azabanar janaon sholatna alus duitna
loba tapi paehna suul khotimah di akhirat asup neraka nu kitu mah kabeh teu guna teu naon jangan naon itu untungna bakal jadi rugi mah aya usaha apa harusna bakal rugi rek usaha mah naon nu tadi teh nu dibacakeun teh ayat tarkib ayat tarhib ayat paling sieun nalika digiringkeunana jalma-jalma kafir ila jahannam zumaro ka neraka jahanam zumaro baina berbondong-bondong baina berkelompok-kelompok yang dibahasakeun zumaro teh kemah maka di kelompok-kelompok jelema teh kelompok tukang zina kelompok tukang tara sholat kelompok tara zakat kelompok tukang fitnah kelompok tukang gibah kelompok tukang ngalacur nafsu tukang lacur jeung sabangsana kelompok tukang korup di kelompok-kelompok zumaro melanjut para ulama mah dikumpulkeunana teh jeung setan nu mahasudna jeung setan-setana dikumpulkeunana teh dirantai dihijikeun leungeun katuhuna kana punggungan leungeun kecana kana dadakeun digunukeun dihijikeun sakolongan eta teh sumaho pernah kabayang teu urang bakal ka neraka pernah kabayang teu urang bakal ka neraka ya kitu teh jelema mah tadi disebut teh ujung tukang bangga-bangga diri si tukang akul payung butut ngas tukang akul ku payung butut leuheung payung butut lebah sok akul ku kolor butut geus tuku baju teh bolong diakul-akul eta baju bolong mana bolong eta bolong mana itu bolong minah eta teh eta bolong celana eta bolong eta bolong sangkengna bolong kerahna bolong nya kentang lagi bantuan heula kamana-mana teh make senabo bolong kamana-mana make celana bolong aing geus kumaha deui jangan jelema mah kitu ujug sok-sok kana alma diri tungtungna teh ngarasakeun diri halus ngarasakeun naon istimewa bangga kana amal sorangan poho diri teh bakal asup ka neraka nu penting urang moal asup pangpandeuri moal keluar naon teh moal jadi jelema anu kaluar di surga pangpaneurina naon sababna geus aya ujuhaina di jabat Nabi kene sahabat nalika disebutkeun cek Nabi bakal aya jalma pangpaneurina picil tina neraka teh nyaeta juhaina sahabat sadaya cadeuk tak urang mah teu ceuk da ujug teh iraha urang ngarasa teu pernah itu buah urang mah teu panderina aja hiji-hijina neraka nu bakal penghunina dikaluarkeun teh nyaeta neraka jahanam anu pangluhurna neraka jahanam khusus jalma-jalma mukmin anu doraka eta neraka jahanam saleuwihna nepi ka neraka lazo neraka sakor neraka sair eta mah jalma-jalma anu lain muslim mukmin naudzubillah
Kira-kira masuk ke neraka mana? Tah eta we bacaeun urang sorangan mah keur bela ulah pati teuing resep nguruskeun batur ari moal papatahan jeung ngelingan mah tong resep teuing nyawat batur beakeun waktu jang hirup urang teh teu panjang sakedeung hirup di dunia tak kitu nya nu disebut kumaha teh bertolong di golongan dikumpul-kumpul jeung jalma anu satara jeung manehanana tukang jinah hatta idza ja'uha nepi ka datangna digiringkeun ku malaikat nepi ka datang kana gerbangna lawang pantok neraka di dinya aya hiji malaikat nyaeta malaikat naon malaikat Jabaniyah teh anu dipaparinkeun ku Allah kabengisan dina jiwana teu saeutik oge aya rahmat kanyaahkan dina hate eta malaikat Jabaniyah satungtung diciptakeun teu pernah seuri acan kajaba ka Kangjeng Nabi dina nalika Isra Mi'raj eta ge seuri hasil kedah dititah ku malaikat Jibril cik ti heula ge malaikat nu sanesna nama euy assalamualaikum ya habib Allah Jibril ya eta malaikat mana eta teh malaikat Ridwan assalamualaikum ya subhanallah ngan hiji-hiji na malaikat ku beugis penakeun Nabi eta mah bade jiga nu rek ngumpul we rupana kuasa wer panginjeun mantan geuning kawin ti heula aduh jeung salakina teh geuning astagfirullahaladzim lampirna teh panjang nepi kana sampean malaikat Jabaniyah Kangjeng Nabi kantos kasumpingan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi, atuh harina ku Kangjeng Nabi teh Nabi eta malaikat Jibril ge paras Jibril. Sipri jahannama. Mugi anjeun biasa panglipatan ka kami perkawis kaya neraka jahanam. Atau eta malaikat Jibril teh ngawalar Muhammad inna allaha khalaqanar fa'uqadaha al-fa'amin hatta marad suma'uqadaha al-fa'amin hatta biyawad suma'uqadaha al-fa'amin hatta suwadat Muhammad saestuna Allah teh ngadamel karena eta neraka jahanam teh meuseuneun da dihurungkeun heula 1000 tahun nepi ka warnana beureum tuluy dihurungkeun deui 1000 tahun nepi ka warnana teh bodas dihurungkeun deui 1000 tahun nepi ka warnana teh jadi hideung eta seuneu hideungna teh saudaun kalail hideung seperti geuning tempat anu poek la yaskunu lahbuha wala yatbauha wala yatbau jamruha anu teu pernah ngaletikan acan nu teu pernah pareum acan eta ruhakna seuneung neraka jahanam jadi seuneung neraka jahanam mah warnana teh hideung di urang warnana nunaja mata kamari Nabi Adam nyumunkeun ek masak
Wartos ka malaikat Jibril abdi teh hoyong masak atuh malaikat Jibril teh anjeunna rujukan ka Allah ku Allah diparentahkeun nyumpingan bae ka malaikat Malik nyarios ka malaikat Malik yen saestuna Adam teh butuheun seuneu dugi anjeun biasa maparentkeun seuneu sagede kumaha sagede siki korma ceuk malaikat Malik Jibril lamun kiamat ku kami dipaparinan eta Adam teh seuneu tina neraka sagede siki korma maka 7 lapis langit 7 lapis bumi bakal hancur bulak-balik tungtungna ceuk Allah menta sagede beunyeun dipaparintkeun ku malaikat Malik seuneu tina neraka sagede beunyeun ku malaikat Jibril di kana ka surga dikeum tina 70 warungan di surga kakara tos didinya dicanak ka dunya dipaparintkeun ka Nabi Adam eta ge diteundeunna teh dina gunung teu kuateun nambahna rek meletung maka buru leeh geus beh dicanak ku malaikat Jibril dipaparintkeun deui ceuk malaikat Jibril Adam wayahna mun anjeun hayang seuneu sok tah cokot tina batu cokot tina tatangkalan lantaran sesepanana teh didinya lantaran dunia muarek kuateun keur nambung kana seuneu tina neraka sagede beunyeun katurung eta teh bakal dijadikeun pakdurungnya manusia di akhir memataknya sampai hasilnya senangnya di dunia eta teh hasilna dina seuneu neraka hasilna geus panas ari dina neraka sagede kumaha seuneu nah sagede beunyeun urang teh bakal asup ka dinya lamun jadi jelema teu paling dibelem disiksa teh di dinya lamun jadi jelema teu paling bakal cicing saineng-ineng teh di dinya lamun jadi jalma teu hayang teu daek dititah urang kahar kitu tos aya kabayang teh bakal hirup bakal kaharat masa depan urang teh geuning kelam ulah wakal bangga nyebutkeun masa depan sukses neraka canggung ulah wakal bangga urang boga masa depan cemerlang cemerlang di mana mah mising anjeun make topi sarjana 4 sekaligus nungkuk di dieu tapi baik sul khotimah di akhirat ke neraka bertahun ya si korun modar ulah modar si korun koin si korun matot hartana sakudang-kudang kuncinya unggul di rodaan 10 roda apa saeutik eta teh kunci gudangna cat gudang penting segede teh mah korun pae hartana nyalametkeun teu Abu Lahab hartana nyalametkeun teu Firaun jabatan kadudukanana hartana nyalametkeun teu intina sajalma mengundang harta tuh tempo korun modar sajalma mengundang jabatan tahta lain sakadar menang gelar S1, S2, S3 gaji menang sakitu 10 juta dan nanahaon eleh ku Firaun mah karaton kerajaan luar biasa tapi pae geus paena asup nara aya banggakeun profesi aya banggakeun teu urang boga penghasilan badan aya banggakeun urang boga ilmu loba aya banggakeun urang boga murid loba aya banggakeun urang boga pasantren badan jamaah loba aya banggakeun teu sementara masa depan kita di sana di akhirat aya antara surga
jeung neraka. Mungkinkah kita masuk surga atau pastikah kita masuk neraka? Eta urang di dunia lo gagal berhasil. Dibere soal 10 poek pada misrik netizen pada misrik di dia mah wayahna poek-poekan we ayeuna mah kacaang. Oh, tuluy kan deh pareum mah pareum, poek mah poek. Ti ka mana teh poho deui euy geus poek mah. Hah? Hah? Tah, gini huruf deui netizen. Naon? Harta jabatan sementara masa depan ulang tah eta erek pantes dibanggakeun teu pantes tawon jadi ajengan bangga jadi ajengan anak ieu pun panjenengan menjadi kiai maka ku kiai pun tentu tak kiai pun tentu bisa bisi bangga ieu mah nu gaduh jamaah santri loba punten barsiso kurang kumaha kiai tingkat tinggi level tinggi kasaktianana dibikeun ku Allah santrina 60.000 jang jaba sarahati sakali ngaji lain ngampar sajadah cicing dina pucuk kang daunan paeh suul khotimah kajamin ke ilmuna kajamin teu nu ngajamin mah Allah mata tererehkan nu ngajamin mah Allah teh nu ngajamin salian ti Allah subhanahu wa ta'ala mata lamun di ieu tilik talutik kasauran Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakir ajeuna nyangamkeun innallaha idza khalaqal abda al jannata istiqmalahu bi amali ahli jannah hatta yamuta ala afila amala ahli jannah payadkhulu bil jannah saestuna Allah di mana nyiptakeun ka hiji manusia tuluy eta manusia diasupkeun ku Allah ka surga maka ku Allah eta jalma teh dibere beramal amalan ngalaksanakeun amal-amal di surga tuluy maot diasupkeun we ka surga sabalikna lamun jamaah Allah rek ngajadikeun hiji manusia eta pinarakaan maka bakal dijuruskeun kana amal-amal pinarakaan maot kadituna asup neraka sahan gagah aya nu gagah ilmu teu aya nu gagah amal teu Allah nu gagah ieu kagagahan eta saha urang ngarame ayeuna kana ilmu kana harta jabatan euy eta saha Allah deui tempat panyarandean urang jiwa ti nyarandeuna teh urang ka Allah pada dikitukeun anjeun diciptakeun pi surgaeun engkena teh bakal daek amal surga maot ka surga we anjeun mah diciptakeun pi narakaeun amalna amal neraka maot neraka teh teu tahu ek satu teu ek apal urang pi surgaeun pi narakaeun apal teh urang pi surgaeun pi narakaeun apal teh menentukeun surga di neraka saha ek kasanya rada reka urang reka ek heuh rek deket ka Allah sakitu betitik di pusat di pusat jual beli ranca bakung jeung simpan itunya Pak Haji Qadir Pak Haji Ridwan pamajikan nana dua kumaha ayeuna ek tilu nyar-nyar we dihabak baki di akhirat Pak Haji Ridwan matur hiji oh biwirna teh euy sakali ngomong 2 kilo teureun eta teh
gitunya eta masa depan sarare aya keneh nu adigung sombong medegul na hate aya keneh asa aya keneh teh nu aing-aingan na hate aya keneh teh nu aing-aingan aya keneh teh anu asa pangboga jabatan aya keneh teh nu pangboga ilmu aya keneh teh pangboga harta aya keneh teh tapi kalau yang batu aya keneh teh murid aya keneh teh asa pang pamimpi aya keneh teh aya keneh naudzubillah buruk da eueuh dawuh gunana eueuh gunana sarua wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa solusi hidup di dunia silih tulungan eueuh ngalaksanakeun kana kahadean birri wat taqwa jeung ngalakonan parentah Allah ngajauhan caraman Allah titik sasastu nu boga harta tong gedebul tong adigung harta pake tulungan ka batur supaya bisa ibadah nu boga ilmu ulah adigung ilmuna sok boga ilmu pake tulungan ka batur supaya batur bisa jadi wah kitu nu boga jabatan ulah adigung jabatanana ari keur arep dipilih mah mani pahola-hola datang panyinggir-nyinggir ge panyinggir paku gede oi da sepanduk nah geus jadi di yang unggul jadi boga jabatan kajang ulah adigung jabatanana lain tugas tertentu wartawan birri wa taqwa jabatan gunakeun jang tulungan batur supaya bisa takwa ka saha eta kartinya kitu jang carana eta mah no komen silahkan mudah-mudahan urang mah dipaparinkeun kasalamatan ku Allah amin mudah-mudahan atuhnya urang teh dipaparinkeun ku Allah hidayah supados tiasa jadi jalma-jalma anu salawasna teh ngalaksanakeun kana papagon parentah Allah nebihan kana sadaya caraman Allah Subhanahu wa taala. Nabi nyawurkeun inna ahlan nar khamsa da'awatin inna ahlan nar khamsu da'awatin yujibuhullah bi arba'in saestuna pikeun ahli neraka teh aya 5 panggero ka Allah Subhanahu wa taala anu ku Allah teh mah obatna hiji mah teu ahli neraka gegeroan ka Allah keur dina neraka ulah dibayangkeun batur bayangkeun urang tegas model cara ieu mata pangki mata geus puja atuh salat pohon geus rumah sakeun deh daripada teu rumah sak istighfar sapoe sapeting Nabi kira kapan dititah 100 kali manehna teu hiji-hiji dikira minimal tilu 100 ieu mah hiji ge hantu salat teh awal waktu dah hiji-hiji salat asar jeung maghrib salat maghrib jeung subuh salat subuh kadang tara isaan subuh tara laku mah kadang naik salat mata teh geuningan pas tadi takbir Allahu akbar kunci mobil tadi mana tadi udah di siratal mustaqim wah dina urun meja iya kana dua iya kana nasta'in ala iya kana itu istilah teu lagi ala beuli itu nama maca inna kal kausar fasoli lebih qadar inna aqaina kal kausar fasoli lebih qadar inna aqaina kal kausar ayo we kalah muyak tidinya eta hulu ka mana urang kitu mah gawean eta mah patak rumah sakit rumah sakit bakal orang-orang mata dengan tidak kiamat mata nu ngajero dina neraka nyaeta lain batur tapi geus kitu teh tapi aya ka sawarga ayo atuh lain ka surga era
pinter ngan ulah kabali pek bener ngan ulah asa pangbener orang mengarumah sakit ada geus rupa-rupa kieu tukang pohon keur salat puasa ngeracok coba dititahnya puasa teh hoas kajaga pandangan kajaga leungeun da eta we anu ngaliwat pangeureun polong dengan hoong apa puasa tapi geuning eta panen nolong ngurupang-urupang Facebook geuningan jalan Ramadan beki macet dan tiktokan beki macet dan real nah udah begitu kaya loba keneh waktu dipake lu marah daripada dipake anu sunnah loba keneh dipake digawe haram daripada digawe anu wajib teu kitu lain geus kumaha mata rumah sakit dekeun kanjeng rumah sakit ngan ka surga hayang tapi era kan itu ngan ulah era keun sok barang pentas singker rep geus ngaduna ka Allah kumaha urang hayang dijauhkeun tina neraka cung hayang ka neraka cung alim ka neraka wa ijah hayo ka neraka kamu nunu siliatnya kamu ini ke depan itu Melisa kamu ini wahid bingung eta dahir lah cung wayang ka neraka eueuh cung wayang ka surga KPG ngan ngantong era keun sok barang pen tak minta pangjaga ti Allah sahajal mah minta jalindung kana neraka maka ceuk Allah nyanggem kana neraka lamun aya jalma nu minta kieu wa na'udzubika minan nar Gusti abi jalindung kana pa Gusti tina neraka maka Allah ngadawuh kana neraka hamba kami minta panyalindungan ka kami tina siksa neraka saksian kuanya kuring ke di akhirat bakal nyalametkeun ka eta jalma bahkan ketika kita kata kiromanya disebabkan kilat kurang panasnya kurang sepanas ini kan hanya karena ketara eling anjing panas kotok panas terik sama tungtungan panas tertungtungan lagi sepupu panas etapa lamun ditungtungan aja Gusti ya meni panas deui cuaca teh mugi we Gusti ku panasna ieu abdi disalametkeun jaga di akhirat ulah ngingingkeun panasna seuneu neraka ya Allah lantaran abdi moal kiat ku panasna dunia teu kiat komo ku panasna seuneu neraka maka eta teh bakal jadi syafaat jaga di akhirat insyaallah cek dina kitab Atan kira Allah nyaksian neraka umat titip ajelma eta manehanana minta nyalindung ka kami tina panas anjeun saksian ku anjeun kami rek nyalametkeun ka eta jalma lantaran minta nyalindung ka kami di akhirat bakal disalametkeun tina panasna seuneu neraka anjeun eta ti matak singgaman ka panas heung macakeun insyaallah ulah datang ke Silvester baca ulah ka arah kepada kumaha nu kaya ini rupana apa tunasna wahyaita nasna tadi pagrana dunubina paham ilah ruji min Gusti paparin ke jalan keluar ke diri aku ya Allah kemana jalan keluar ya panas aduh jalan keluar kemana jalan tuduhkeun ka abdi eta teh jalma nu dina jero neraka ngadua ka
Allah jika kita hayang diberi jalan keluar bijil tina neraka. Geus kabayang ku urang kekelepekan dina jero wabungan anu jero hayang kapan hayang ka jero hayang ka sisi hayang Bijil gitu. meneh keur papanasan panas lereng-lerengan kira-kira hayang nyuhan atawa hayang papanasan Hayang bijil. Hayang bijil tinu hayang bijil tinu panas nya nyuhan teh kitunya bisa nyuhan. bisa nyuhan bayangkeun urang sok ngabayangkeun kieu teh teh tadi teh ya tadi lah istilahnya ngabayangkeun cikira-kirana lamun umpama ieu mah ada nu hayang jelema tabrakan 10 tuluy lebih kateprek pae bucat buru-buruna aya teh bisa teu urang mun ngabayangkeun ka dieu di suget bakal gitu pernah teu ngabayangkeun gitu teu pernah siksa neraka leuwih tilibatan gitu sinta sini lihat siksa neraka leuwih tilibatan gitu ngan urang teu pernah ngabayang-bayangkeun nyanya Muhammad tak bisa kabayang siksa ngan gambaran-gambaran tadi leutik geus dipikeun ditembak ku Allah kumaha zalikum bi annahu idza da'allahu wahdahu wa yusyqa bi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil qadir maneh pagawean ka aing teh ngarejeungkeun di alam dunia teh bareto maneh mah ari kehirup di alam dunia bareto teu pernah barang penta kakuring teh cekal. Padahal kurang kumaha ud'uni astajib lakum sok samarentah ka kami cek Allah baka ku kami baris di tedunan takayang anjeun. wa idza salaka ibadi Ani fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kurang kumaha kukuring cek Allah dibere satu ijabah ayat hiji sanggeus salat par dua keur wuj tilu antara dua adat jeung iqam opat di antarana khutbah eta satu ijabah dibere satu ijabah ku kami cek Allah maneh ngadoa ijabah ku kaula dibere naon di satu ijabah teh bener ayat deui maqamul ijabah di mana di Makkah di Madinah eta maqamul ijabah kok dibere ka tempat eta saja menurut dua tidinya maka bakal dijabah maneh sia aya teh minta ka aing minta ka bijil dina neraka ari bareto maneh teu pernah minta akan teu pernah nyalindung akan di sisi lain bareto ka kuring teu pernah embung akan maneh diasupkeun kana neraka teu pernah minta panyalindungan ka turu ayeuna diasupkeun kana neraka sia hayang bijil moal bisa kitu ditembak teh mudah-mudahan urang geus apa jawabanna ulah jadi ahli neraka amin gitu lain lain amin nomor 5 amin calon wali kota Tasik tamat dekaya Lukan wala robbana absirna wasamina farji'na na'mal solihah inna mukinun gusti eta ahli neraka bukan wala ngagerok ka Allah ya Allah ningalikeun ka api kupingkeun ka api api tos ningali api tos nguping ya Allah farjina Gusti nguwihkeun dari kami sadayana ka dunia na'mal solihah kami rek migawe amal
kuring teh yakin geuning aya neraka ayeuna mah kuring teh yakin geuning siksa neraka teh ribu nu bareto diawong-awongkeun ku hadis diawongkeun ku para ulama diomat-omatkeun nepi ka dijadikeun doa dina tungtung salat salat getara abdi Gusti ayeuna mah yakin neraka teh aya abdi uwihkeun deui ka dunya rek amal saleh pantas teh kitu teh pantas naon sabab dunia nage geus beak dunia nage geus saha eta teh bakal ditutur pokoknya ka batur lah daun nunding ieu ka urang lagi daun nunding ka urang geus tuding sorangan teh aya nunding teh keun alhamdulillah ya hampura teh bisa ngurusan itu ka maneh kitu kumaha teh mal ceuk Allah maneh awalam takunu aqsamtum min malakum min zawal hei nya cekeng oge sia geus ieu mah kakara sia baretok sia teh kapan kurang kumaha pagawean sumpah janji si lain teh kain kitu sok sumpah harap-harap sok janji harap ngomong dibere geuring geuningan dibere geuring lumpuh teu bisa leumpang naon janjina Gusti biasa kan bapak deui abdi Allah abdi hoyong ka masjid cager lumpuhna ka masjid teu jogging di dadaha ka masjid mah teu kuatan tak kebon mangingking jogging mah mampu bagian sholat make kursi maneh mabarat oge tukang susumbahan sekain teh ayeuna rek kitu deui moal bisa kitunya pantes ditolakna teh heuh eta teh jangus kumaha teh Allah mah geus mere nikmat baru sakitu loba geuning ka urang teh senda nikmat di Allah nu muamat tak hitung teh aja nikmat di Allah wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha lamun mah urang ngitung-ngitung kana nikmat di Allah luar bisa kaeta saking ku bageur saking ku berehanana Allah komo zaman kiwari mah loba pisan cek tadi cek di heula teh hayang ngaji kobalata ayeuna mah hoream ka pasar hoream pasantren aya pasantren hotel santri aya balam aya santri mukim santri kalong santri bangkok santri kodok aya santri hotel santri kodok lawan heuh teu kadidaheun kodok sate bangkong lu kumaha ke mas sate teh hayu ngadepong geuning saurang sageudeuh ngadepong ngalongak bari ngadepong eta santri bang sate kalong lu kumaha sate kalong lu kumaha beurang molor peuting ka kalaya badan kitu aya nu maya santri online bener aya pasantren oleh digampangkeun ku Allah ciri yang geus darurat ieu teh ciri geus darurat alat dunia tereh beres ya alat dunia tereh beres sekedeung deui gini kan alhamdulillah nya urang mah keur ngarajeul maneh muga-muga aranjeun sing dimeunang ilmu loba bari manfaat Pak Haji Qadir Bu Haji Nunung Elis sindian kamu Ibu Melisa mudah-mudahan sing meunangkeun ilmu loba manfaat barokah bisa ka amal Jepri sinu lihat ya Jepri Pak Haji Wahid aya kene Pak Haji Wahid kuat kene Pak Haji Wahid teh
nu katilu Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairil ladzi kunna na'mal. Gusti paparinkeun abdi kesempatan deui ya Allah, turunkeun deui abdi ka dunia abdi terek digawe amal soleh kumaha tembal ti Allah. Awalan nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Hei anjeun ayeuna minta ka kami rek amal soleh sia geus kana neraka, ayeuna maneh minta ampunan ka kuring, minta dirungkeun deui dibalikeun deui ka dunia. Jika berharap-harap bareta di dunia tuluy rek dina amal soleh dengekeun sia awalan nu'ammirkum na kuring teh teu pernah kuring nyumonan kana pangaputuh maneh keur di alam dunia. Ku kuring diturunkeun wahyu, ku kuring diturunkeun nabi, diturunkeun rasul, diturunkeun kiai, diturunkeun ustaz, diturunkeun para ulama. Tah geuningan maneh ayeuna rek amal soleh beak teu bisa. Mata tong disia-siakeun tong dimomore komo aya ajengan anu kitu. Ayeuna ajengan mah arah rilas balalagur jika pae ku anjeun aya sabaraha hiji di lembur ajengan lobain ngerahkeun lamun maca acan bisa ke mana imam masjid aya ngaji aya milu ngumul nyarek gawe naon atuh di dunia eleuh-eleuh atuh miluan carana pigen kitu gawe naon di dunia ya kitu-kitu acan mah jeung kumaha netika opat pangduna anu ditembal ku Allah tapi teu disubadanan hiji mah teu ditembal acan nyaeta teh hayang kaluar dari dunia jeung ngarumasakeun diri dolong cek Allah teh ihsya'u fiha wala takallamun geus kaneng sia eta maneh tong loba ngomong nanaon wayah tinggal ngarasakeun kana siksa anu la yazuquna fiha bardaw wala saroba illa hamimau wa wasaqo. Siksa anu teu pernah aya seger-segerna, anu teu pernah aya tiis-tiisna illa hamimau wa wasaqo. Kajaba panas jeung kajaba karibuhan anu lamun teh mah ngarenap teh seuneu kullama nadidat juluduhum badana lahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kullama nadidat juluduhum nalika eta kulitna teh diganti deui ku kulit nu anyar nyenglet deui diganti ku kulit nu anyar kulitna beak deui diganti ku kulit nu anyar liyazuqul azab supaya ngasahan beulih ngasisahan dina neraka. Jeung urang teu kaopan teh Pak Haji Rohman teu kaopan urang geuningan cakel saeutik molor keur ngaji cakel saeutik nunutan teu kaope ripuh diri cangkeng saeutik kapan-kapan jadi umum heeh kitu teu kaope hujan saeutik geuningan ngepluy padahal ka masjid teh jadi mungul padahal mah payung aya atuh payung bisa ku tampir tampir teu bisa ku tokokan ku boboko aku bisa nginjeun kunaon atuh ku kolor-kolor piungkeun warna naon ieu da teu kaopan katuruk cek Allah tadi liyazuqul adab disiksa kulit nepi ka diganti nyenglet diganti deui nyenglet diganti deui dagingna hancur leeh leput di dagingan deui di kulitan deui liyazuqul adab supaya rek senang ngasahan kumaha siksa neraka can ripuh mah eueuh nepi ka tungtungna sing nepi ka liyazuqul adab karasa ripuh. Itu ngomongkeun jam urang
dengan diri sorangan ngalinjak batur aku kekelangan satu ngan maneh kopo sarua teh geus aya leungit tina hate hirup salah kahayangna hirup sangeunana dina keterangan kulla yaumin sab'ina alfi marratin saban sapoe 70.000 kali ganti kulit hartina dina neraka saban sapoe 70.000 kali awak hancur tuluy di dagingan deui di kulitan kabayang lamun maneh boga bisul we atuh tong hiji tong ngobolobat deui hiji we lah tong padak-padak deui atunya sagede cingir we heug napa heug nyautan geuning nyot ci bucat bucat heug jadi deui bucat deui hidayah nyeri huntu mending nyaut mending nyautan ayo dipuluh kumaha nyautan mending karek biaya nyaut puguh meureun euy eta nu dipuluh nu kieu ya nyaut ada terlempang nyut lempang nyut dongkok nyut eta nu dipuluh menyakitkan sampai ke hati. Kira-kira patah jembatan ngeunahna mending kana satahun sakali mending kana saminggu sakali mending kana sapoe sakali mending kana pangi sakali teu pernah pangi deui mending kana pangi sakali teu pernah pangi deui heuk kurang teboh keneh heuk siapa geus jeung batur kira-kira mending kumaha mending sakali teu panggih deui padahal kuape panggih atuh dipuja iya 70.000 kali sapoe awak geus hancur geus soeh di dagingan deui di kulitan deui siksa deui nyeri di tadi teu leuweung bayangkeun bucat bisul bapak bucat bisul na bujur nepi ka hese deuk geuninganna nepi ka teu salat teh diuk sia teh bisul na bujur bucat ngareunah teu geusna ngareunah kapan jiga mun geus hajat asa bucat geus berarti ngareun aya keneh karasana teu ladang bucat bisul nu tadi leungit lamun kana ucap bisulnya heug nyerina aya keneh teureun aya bahasa asa geus ucap bisul moal nyerina nu teu parat-parat nyerina nu teu leungit ditikal diganti tapahan kan sok kira-kira daek keneh ninggalkeun parentah Allah daek keneh teu barang perintah ka Allah minta nyalindung tina neraka cecok Abu Bakar Asim beli kurang kumaha Gusti bisa di surga mengapa kiat asup neraka ya Allah eta teh nyebutkeun abdi sanes ahli surga teh hayang ka surga ngan rumasan diri amal loba nu goreng ngarumasakeun loba amal nu goreng tuluy ka dituna teh boga irongan bakal ka neraka tapi abdi bahagia Gusti kakek mah hartina minta dipapari dibere hidayah dibere taufik dibere hidayah dihampura tobat Pak Jioman gitu ieu teh da euy era ngebahas meski mah da heueuh atuh bagian kurang kira kabagean anu kieu
itu dibejakeun budak kumaha deui. Coba jeung eueuh sabar deui eueuh naon teh teu matak naon teu matak napa kasabaran katawakalan gejang ai kana neraka mah wa haji rahman wa nung teu matak napa sabar di dunia mah napa kan sabar cicit ge teu beunang ayeuna sugan-sugan is teu salapat ayeuna sugan-sugan is nyaeta dina neraka mah teu kitu. Leuh-leuh atuh ada kumaha bahasana kun hiji neraka anu bakal menghuni neraka jahanam kabeh aya 7 tingkatan di 2 di leuwih ka 7 mah eta moal dilowongkeun pangeusina sabab beusianna jalma-jalma anu bangkar wara numpang jalma-jalma kafir. Neraka jahanam teh kaceu cek kamari budakna Nabi Nuh teh saha? Nabi Nuh, Nabi Zakaria teh Nabi Yahya dina neraka jahanam aya hiji gunung nu ngaranna teh Sakron, 2 walungan nu ngaranna teh Godban. Poho deui hiji gunung Sakron, 2 walungan Godban. Di dinya aya sumur, tuluy di jero sumur eta aya peti eta teh eusina teh eueuran teh jang naon jang nalian jalma nu asup ka dinya nu bagian asup ka neraka jahanam tuluy asup kana eta sumur ti dinya diasupkeun kana peti ti dinya diduruk diduruk saking kupisieun-sieunna seuneu neraka namun seuneu neraka ge sorak neraka ge sorakeun ngabandungan siksa nu aya dina jero neraka jahanam. Naon cenah we? Sorakeun. Aya neraka sorakeun. Aya eta. Siksa neraka dijaba disiksa ku neraka. Dina neraka teh bukan kasoak. Naon kasoak mah siksaan dina Godban jeung Sakron. Urang bisa sare mah kira-kira lamun isuk diponis hukuman mati ditembak. Kira-kira ayeuna ngadahar. Kira-kira ayeuna bisa seuring mah. Kira-kira nadaek gampang mah. Kira-kira nadaek keneh urang karoda mah. Kira-kira salat daek teh. Getoh sebenarnya lah. Oh, bakal maca Quran hayu. Yasin. Mari ingat dulu, ingat esuk rek teh. Cobaan ayeuna maca Quran ingat teh sirah isuk bae tuluy kana neraka. Ingat mah bisa mah kita kira-kira tak semudah itu sayang. Bunuh tak semudah itu baby. Wajib wahid tak semudah itu marwah. Tak semudah itu sebab ketika hati mengingat akhirat maka itu adalah hidayah, itu adalah taufik, itu adalah inayah, itu adalah hasil dari kedekatan diri kepada Allah. Tak semua bisa merasakan ketar-ketirnya siksa neraka ketika manusia masih hidup di dunia. Tidak semua, hanya orang-orang yang Allah kasih dia hidayah, kasih dia inayah, dan kasih dia taufik, barulah hatinya akan ada getaran-getaran takut, getaran-getaran khasyah. Sabab neraka eta teh kalam kanjir kalam innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
wa ala rabbihim jalma-jalma anu iman, maka ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, kita sedang bahas apa ini? Bahas ayat Allah. Adakah getaran-getaran itu di dalam hati? Wajilat qulubuhum, apakah hati kita bergetar atau tidak? Lamun bergetar berarti bisa jadi mual, bisa jadi acar. Mudah-mudahan namun acat berarti mudah-mudahan geus ya acat ngan buru-buru sih aya getaran-getaran eta. Sampailah kita ketika membaca Al-Qur'an, nalika maca ayat-ayat yang berhubungan dengan adab, ada merasuk dalam jiwa, bergetarlah hati ini ngadeg-deg. Kunaon ngadeg-deg? Itu ngadeg-deg kumaha teu rasio jeung akal ge. Nalika urang disebut kereta di tempat teunana nyarewas. Eksan teu ngadeg-deg teu geumpeur. Nalika seseorang sedang berada di pengadilan, terus di hadapannya ada 6 hakim. Terus ketika hakim sedang membacakan putusan, setelah menimbang, setelah mengingat dan menimbang, kami putuskan saudara Rian Purnama karena telah ngaji pada tuntutan. Saudara Rian Purnama, Anda diberikan hukuman kurungan hayam salila 2 bulan. Dikurung dari poja di lapangan. Leung eta teh mendapatkan hukuman vonis mati. Cek kira-kirana eta kitu baca urang yeuh dikeun cenah kita baca eta maca putusan eta kira-kirana ngageter moal jiwa. Gitu. Nah, sababna ada geus yakin. Geus benar. Kenapa ini hati tidak pernah bergetar? Karena apa yang dibaca tidak pernah terlihat, apa yang dibaca tidak pernah teryakini. Teyakin karena dibaca. Mudah-mudahan orang diselamatkan ku Allah ya Allah. Mataku Nabi doa minta tina siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku saestun abdi, aku nyalindung abdi bika kata bakal anjeun ya Allah, min adzabil qabri tina siksa kubur, wa min adzabin nar sareng tina siksa neraka, wa min fitnatil mahya sareng tina fitnah hirup abdi, wa min fitnatil mahya wal mamat sareng tina fitnah maut abdi, wa min fitnatil masihid dajjal sareng tina fitnah dajjal. Ku nabi eta teh sunat doa naon sok diususkeun boga doa khusus urang ngalindung ka Allah tina saeueun neraka. Nu sok dibaca teu pernah eureun-eureun. Nu karasa urang nalangsa hirup teh nah bati leutik, nah can boga mobil, can boga motor, can boga sawah, atau penghasilan hayang namahan. Nu dikeluh kesahkeun ka batur kira-kira naon euy? Pantes teu nu dikeluh kesahkeun ku urang ka batur, nu
dijadikan bahan introspeksi teh eta ku eta eta sementara tempat-tempatan inget-ingetan boga tempat-tempatan kan boga imah geus puguh di akhirat gen curhat ka batur pedah imah ngagoreng ari itu di akhirat geus puguh imah halus curhat ka batur penghasilan pedah leutik ari itu di akhirat geus puguh penghasilan badan geus puguh ka surga kunaon eta teh dikeluh kesah karena eta bagian di dunia teh ulah teh gitu ulah hayeul bae kata dunia tapi kudu parat jeung akhir wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban neraka teh aya 7 tingkat jahanam jeung sabab sana masing-masing eta teh bakal ditempatan ku jelema kumaha amal-amalan Nabi keur Isra Mi'raj kantos nalika Nabi nganjang kana neraka Nabi ningali jalma nu letahna panjang tuluy diteuk-teukan ku manehanna panjang deui teuk-teuk panjang deui teuk-teuk Nabi ngawan Nabi naros ka Jibril eta teh saha Muhammad eta teh umat anjeun kumaha Jibril nubaret di alam dunia tukang ngomongkeun batur tukang mitnah jeung tukang bohongkeun nitah ka batur bari manehna bohongkeun atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun nitah ka batur kana ade tapi soranganna bohongkeun hayu we koreksi kaayaan batur ngomong-ngomong kaayaan batur bari sorangan kaayaan sorangan ribu jeung gorengna kabina-bina teu pernah ngomongkeun aib teu pernah ngomongkeun kakurangan sorangan jaga di akhirat cek malaikat Jibril tah kitu Muhammad lu bakal di akhirat tah lu bakal letakna dipanjangkeun dibetot yang panjang teh lain ngelea kapanjangan dibetot didudut dibetot panjang biji tetep ponok deui betot tetep ponok deui betot tetep tah kitu aya deui nabi teh mepah deui dina neraka ningalian situasi kami nu disiksa nabi ningali aya jalma anu keur manggulan suluh nu badan suluh kai badan di panggulan teh kumanehna teh geus puguh tekanan badan kainana teh diangkat lagi jrek ka manehanana diangkat lagi jrek nepi ka puncak diangkat ke jrek nepi ka puncak itu jeung kitu nabi nangis Jibril eta saha Jibril jeung malaikat Jibril Muhammad eta teh gambaran umat anjeun anu kumaha Jibril anu di alam dunia umat anjeun di dunia teh nyaeta sok hayang dibebanan ku amanah hayang dibebanan ku amanat jabatan amanat anu sejenna bari jeung soranganna ge kakalabakan bari jeung soranganna ge kabenerna teu mampuheun mikukeun eta amanat tah siksana di akhirat teh digagagan aya deui awewe nabi ningali aya awewe bukna panjang bubuligir bukna panjang bukna digantungkeun ka luhur aya pangain digantungkeun ka luhur aya pangain di luhur tuluy hampura dadana dikait ka luhur seuneuhna dihandap teh seuneuh nu keur untap-untapan di pangan ngucur nanah dina awakna ngucur getih dina awakna satu tungah sabeakna nabi ningali kana kaayaan itu naros ka malaikat Jibril tapi eta teh saha Jibril cek malaikat Jibril Muhammad eta teh gambaran umat anjeun kumaha Jibril di alam dunia tukang nembong-nembong karena orang tukang nembong-nembongkeun
nembongkeun bujur, tukang nembongkeun dada jeung tongong, teu ngarasa era nembongkeun anak orang demi TikTok, demi reel, demi anu, demi ketenaran, demi dunia jeung sabangsana. Maka iyalah siksana Muhammad. Nabi nangis. Mata orang tadi kita nutupan orang hese teh nutupan mata naon aku tiktokan teh bari di view arti teh nya aya sah poin penempo eta dina ril malah teh make cadar di view di cadar kieu we ukur oh baru numpona bener dicadar di tiung kumpul dicadar di tiung itu nanawan deui ngajakan lagi paling gitu musik kan belum nampul musik paling kicep pada sempit panas si orang teh geuna kitu teh geus tak kumaha milik untuk ajol-ajolan belaan segala dihalal-halal nanahawanan karena itu apalah guna lawan ujungna teu berguna apalah manfaat lawan ujungna ada sebuah madan eta Nabi terakhir loba kene sebenarnya nama Nabi ningali aya hiji dina neraka aya jalma-jalma anu darah yuk atuh diuk lagi ada geus bayangkeun lagi na jero neraka kumaha darah yuk keur ngadagoan daging keur diasakan aya daging nu hade aya daging nu goreng aya katel nu hade aya katel nu goreng daging keur diasakan maranehna keur ngadaragoan bagian atuh daging nu hade jeung nu goreng teh diasodorkeun ka kamaranehna ka ahli neraka anu eta ku Nabi katingali nu dicomot teh lain daging nu hade kalah daging nu buruk nu buyata anu bau padahal di gigireunana teh aya daging nu hade tapi nu dicopot teh daging nu goreng manehana ngadaharna nepi ka biji cai patona ge gede saking kudengeunah Nabi nangis ningali kaayaan eta Jibril umat saha umat anjeun Muhammad lu kumaha Jibril umat anjeun di dunia bareto tukang jinah padahal geus boga pamajikan disebut teh jinah muhson geus boga pamajikan hayeuh we nyimpang ka warung nasi pedah didinya aya selingkuhanan tekaok kapanan ingin ka ditu ka dieu kitu teh alah gampang padahal boga pamajikan nu geus halal nu geus sah tapi teu hayang nyomot tapi teu hayang ngoel ngan hayang anak teh nu haram pamuda saruba mata kaon kawin mau dicari kawin gegang kauha ngomong dan teu mahal teu kudu riweuh kawin anjing teu kudu diimah mahal teu lagi hadat kudu kitu kudu kieu nu murah teh bisa di kauha aja cukup 65.000 di akadan beres. Ai mas kawin di mana cenah ge mas kawin teu kudu hese-hese yang sakit sabelah teh jadi budaekeun awena. Cenah da ke daerah ieu kitu masalah nganyuk atuh. Nganyuk bisa. Kumaha? Ya, tarima abdi nikah kan Nyai Oda kalawan mas kawin. Sok sing gede we nganyuk ieu. 100 gram dibayar kompat. Kompak 100 gram nganyuk tenanawan teu boga apa
atuh cenah teu meunang ajo. menang Ngan awe omak kamu diajo tau ka dimikeun. Nya panci heula ku gemok. Awe lalaki ngarayap bot. Naon ieu cicilan. 100 gram bakal dibayar setengah gram. Ya aduh kumaha cenah ge hoyong ngalengal tinggal kelunasan. kawin be hayang bebas ek manaon anta teh kulit lalaki jeung awewe cek nabi anta hungkul ieu anta hungkul nu lain mahram eta teh nya nu sanes mah Cek Nabi leuwih keneh hade nagong dina luhureun seuneun untap-untapan daripada kudu antau kulit lalaki jeung awewe nu pada gede duana nu lain muhim duana. Kardi teu mata pun lebaran teh kieu. Cak hampuran. Bisa kesalahan. Gitu atuh. Bi, punten ya Bi. Punten bisa. Tong disodok-solodok ya mah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mane mah nyar-nyar bae kesempatan dalam kaheurina. Kamu ingin jadi acara. Ngapain santri mata nyaman leungeuna? Man, sanes muhim punten eta teh. Kuring geus boga santri tah. Kartu itu. Coba. Lain dulu eta teh. Eksa salaman. Itu coba. Anu sababna leuwih hade. Naon? Leuwih hade kan dibak nagong dina hatapeun seuneun untat-untat. Gitu. Aya 7 tingkatan. 7 tingkatan eta masing-masing aya nusianatannya. Hiji neraka jahanam, 2 neraka lava, 3 neraka sakor, 1 jeung sabab aya 7 tingkatan. Jang saha eta nu 7 teh. Nu kahiji jang saha wae, nu kadua jang saha wae, nu katilu jang saha wae, nu kaopat jang saha wae. Insyaallah mingon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas